Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng wengi patepang deui sareng Kang Arid. Biasa mitra-mitra Kang Arid bade nyandak carios dongengnya, dongeng enggal ayeuna teh. Di ngawitan wengi ayeuna bade nyangakeun dongengna aduna judul Pelet Ti Indung seri kahiji. Ya teh patengah mitra-mitranya antara cerita sarang nyandak tina kisah nyata. Jantan dibagi-bagi 70% 30% rekaan, 70% mirip karena cerita asli. Nanging sadacana ye dongeng dikawitan Kang Arid biasa bade nyuhunkeun dihapunten. Bobili anu kasabit nami nuju alit kasebat asma tos dewasa kasiniran laku ning perlampahan atanapi kasabit padumukan hapunten mitra-mitranya hapunten anu kasuhun. Teu aya tujuan Kang Arid bade sinir sampir kadinya teu aya mitra-mitra sadayana pendongeng oge da tujuanna mah ngahibur. Urang mukakeun deui lembaran carita kapungkur nalika urang nuju bubujangan. Sakali deui hapunten mitra-mitra. Oge Kang Arid bade nganuhunkeun nu tos manco dina channelna masing-masing. Supados teh nyangkolong teh kana waktos dongeng Sunda Pelet Ti Indung urang kawitan bae. Dar ah. Saksikan lo film Satria Bergetar, yaitu bintang film Rhoma Irama di lapangan bola Cimareme yang akan diputar langsung 2 film. Saksikanlah film layar tancap yang biasa kami adakan. Jangan Anda lewatkan. Sekali lagi, saksikanlah. Kitu aya sora nyaeta sora wawar. Harita teh dina poe Senen malam Minggu sekitar jam 4-an aya wawar, aya mobil kol buntung maju barigo gorowokan. Saksikanlah nyaeta biasa sok aya layar tancep di lapang bola Cimareme. Eta hiburan teh sakitar ramena tahun 85 genap nuju ceuyah we kapungkur mah. Pan ari hiburan layar tancap mah geus jadi favorit di kampung. Tapi teh di kampung wae, sepros di kota oge nya da memang rame. Pan kapungkur mah TV teh teu acan sapertos ayeuna rame sur channelna. Kapungkur mah mungnya biasa we TV teh acara TPRI bari TV teh ari keur jalma leutik mah masyarakat biasa we hitam putih. Upami hoyong di caangan upam diwarnaan meser we eta plastik pamfleta ditempelkeun. Lamun datang gambar mobil koneng da kaluhur koneng beureum bodas kitu warna-warni upami hoyong warna. Upami nonton TV kapungkur mah biasa we Kang Arid nuju ali teh si Unyil upami siang, upami wengi si Cip itu nu kararitu we. Janten hiburan bangsa film layar lebar mah nya memang jarang. Ngan saukur aya nyaeta layar tancap. Jeung acara teh di lapang Cimareme. Anggar we da lapang eta mah lapang bola Cimareme mah kaitung lega. Jadi anu lalajo tisuklak tisiklukna teh katampung.
hiburan layar tancap teh kacida pada nungguan, malahan Madina lalajo layar tancap teh saminggu teh 2 kali, malam minggu jeung minggu malam Senin. Saon sababna ditunggu-tunggu nya pangendahna pangresepna jeung anu lalajo layar tancap teh lain saukur pamuda jeung pamudi anu geus rumah tangga ge loba, tong boron rumah tangga kolot oge riab, ti umur 65 ge aya 65 60 tahun teh bari sok bari ngelek incuna ngasrek kita tadi jalan teh bari baceprot rame cenah lah. Ari si Oma Irama mah cenah kamari mapan adpen bangun bare prima nu kala ditu we film-film kapungkur dina zaman harita tahun 85 genep malam mati be ditu getos aya layar tancap mah. Ari lalajo layar tancap teh sok bari dikukudung ku sarung siga anu songek irung mitra-mitra, padahal ada memang tradisina kitu kukudung ku sarung, lamun istri dikukudung ku sarung kebat. Ari gadis mah nongtona teh bari curhat cirihil. Ari anu dipingit mah biasa we, lamun gadis mah dina nongtona teh sok dikawal ku indungna, ku bapana, atawa ku lancekna. Ku lancek awewe boh ku lancek lalaki. Lainna naon, pang nama besi aya nu ngaheureuyan. Jeung sieun ka mana wae jigna kitu ari kapungkur mah teu bebas. Harita aya 2 pamuda anu karek turun tina angkot. Anu hiji ngaranna teh Aso atawa anu katalah nama urang sebut we Jang Aso. Ari anu hiji deui Jang Ikin. Jang Aso Jang Ikin nyaeta 2 sobat anu salilana teh sapapait sama manis. Mun ka mana-mana teh eta we duaan bagaikan gula dan manisnya gitu, saling belaan. Mun Jang Ikin butuh duit sok nginjem ka Jang Aso, Jang Aso butuh duit sok nginjem ka Jang Ikin gitu. Dina bebelana ieu 2 sobat. Pok Jang Ikin nanya ka Jang Aso, sok bayaran sabaraha euy minggu ayeuna kitu. Cek Jang Ikin nanya ka Jang Aso, wah urang mah bayaran 22.500 gitu. Cek Jang Aso, gede sok gede didinya mah nepikeun ka 22.500. Urang bayaran ayeuna minggu ayeuna euy ngan 15.000. 15.000 leuwih saeutik leuwih 100 perak meureunnan. Can urang mah dipake mayar hutang di pabrik, da itu barang dahar teu ngarokok teh teu pararugu gawe teh sok tunduh. Tapi da maneh mah ketang gawena euy getol katingali ku urang mah. Maneh mah gering saeutik main ieu we gawe hari urang mah da jaba naon pamikir urang can boga pamajikan gitu. Cek Jang Ikin, Jang ke euy rek lalajo jam sabaraha urang lalajo? Lamun maneh rek lalajo ke urang katen maneh gitu. Cek Jang Ikin, oh nya biasa we biasa lah Gus Isa we menyase gitu. Cek Jang Aso, siap bro lah siap, kayaknya kurang disamper ayo gitu. Cek Jang Ikin bari belok ka pelebah kenca. Ari Jang Aso mah sanepina ka imah langsung mikeun duit 5.000 ka indungna. Ma iya
ayeuna mah urang bayaran teh 22.500. Tah ieu keur emak 5.000. Keur mayar arisan 2.500. Nyimpen 2.500. Keur ongkos mak samingguan meureunan 5.000. Keur jajan we jeung ulin urang 5.000. Da anu 2.500 mah dipake mayar hutang di pabrik. Biasa mah urut jajan jeung urut nganyuk rokok. Kitu ceuk Jang Aso. Nya nuhun Aso, kumaha ditarima sakieu ge alhamdulillah. Kitu ceuk indungna Jang Aso. Ari indungna Jang Aso ngaranna teh nyaeta Bi Emeh. Jang Aso mere duit 5.000 teh lain asli keur indungna, tapi keur tuang manehna keneh. Can sok mekel, sok mekel sangu teh dibungkus kana daun, aya kadang-kadang kana plastik. Lamun rajeun aya deungeunna sok mawa deungeunna, lamun eueuh masang we unggul. Da Jang Aso sok meuli bala-bala di warung. Ya bala-bala ge sebenarnya mah di warung salawe perakan teh galelede. Jadi meuli atawa nganjuk bala-bala 3 seubeuh dina tuang teh. Nya ngaranna mah mere. Tapi ari ngaran indung salilana ge bungah we ku nempo budakna bager oge atoh kacida saha keur ngaran indung. Bari jeung Bi Emeh mah atoh sabab ari anakna mah daek arisan gitu neuneun. Lainna naon bisi engke budak hayang kawin panari geus gugunuk mati ayeuna. Jadi henteu nepikeun ka unyak anyuk. Jadi Jang Aso mah disiplin pisan ku Bi Emeh teh. Ulah nepikeun ka beak cenah duit ladang bayaran teh ngabelan teu sare ngabelan naon. Ari eueuh bangkarakna mah keur naon. Ari Jang Aso gancang ka cai nyaeta rek mandi. Beres mandi terus dangdan, sebrot minyak sengit disemprotkeun kana awakna. Kituna teh bari dungdang dengdek dina kaca nyaeta kaca lomari. Nya ngaranna bujangan keur mejeuna gumanyir mitra-mitra. Sedot nyisiran nika leucir bukna teh. Geus kasep sok kasep kitu ceuk Bi Emeh bari seuri. Oh siapa dulu atuh mana kitu ceuk Jang Aso bari anggar we dungdang dengdek dina kaca. Tuang heula sok lah modek lalajo mah. Jeung mak ke mun balik lalajo pang meulikeun lotek. Sigana mangeunah lotek jeung sangu poe. Kitu ceuk Bi Emeh. Moal mak, moal tuang heula. Pan tadi di pabrik teh biasa mak taruang heula botram mak. Hari poe Sabtu mah sok ngalaliwat di pabrik teh. Kan hari masalah lotek mah gampang, kayak kurang dipangmelikeun sakalian jeung ke si bapak. Kitu ceuk Jang Aso. Bari kena teh ngoloyong kana kursi gek diuk tuluy ngaluarkeun rokok sabatang. Terus eta rokok diseungeut plenyun serbung haseup rokok kaluar tina irungna. Bangun anu ngeunah naker. Kana jam 7 peuting Jang Ikin datang bari sarua Jang Ikin ge geus dangdan. Bukna make minyak tanco teh ningan mitra-mitra nu hejo nih nya leucir seungit nu kitu mah.
ngan lamun kapalebah kanu kotor geus we narapal dina buuk teh. Gek Jang Ikin diuk gigireun Jang Aso. Rek ayeuna sok ini talajo teh. Oh ke sakudeung deui kin. Kin rek ngopi heula moal. Kitu cek Jang Aso. Is bu gua atuh. Sok. Bogo rek ngopi mah. Aya ngasaan duit babaturan lah. Ngunah siga namanya kopi hidung. Kopi hidung dengan so Allah anu 150 teh tora teh eta dih. Kitu cek Jang Ikin. Laing mah ngasaan. Gua apa ge ngasaan geus aneh. Kitu cek Jang Aso. Ari Jang Ikin kituna teh bari ngaluarkeun rokok tina sakuna. Terus eta rokok teh diteunden dina meja. Tungguan nya sakudeung, kitu cek Jang Aso bari tuluy ka dapur rek nyieun kopi keur sobatna. Jang Aso mah pantrangan tutah titah ka indungna, komo kopi keur babaturanna mah tara. Jang Aso mah es tuning ku sorangan. Da nyeuseul oge sabenerna mah saminggu sakali. Lamun diseuseuk ku indungna teh Jang Aso mah sok amak, ulah cenah mah keun we ku urang nyeuseul mah ulah kumaha. Kitu ari Jang Aso mah hadena teh. Teu lila Jang Aso mawa kopi sagelas. Lain sok isukannya urang ka Bah Samri. Urang menta pelet euy. Batur ge loba nu kadaritu. Da ka Bah Samri mah mawa bakomole we lah. Urang mere we kerjajan 2.000 atau 1.500. Ai batur mah merena teh euy cenah sok 1.000, 1.500. Urang mah yang mere 2.000 we meh mati. Oh yukin nyalah urang ge hayang ka Bah Samri teh. Bener aya bejana we loba nu kadaritu. Pok Jang Ikin nyarita deui. Lain urang mah sok geuleuh euy kasih pandil. Eta jelemana duh pika sabeleun. Pika sabeleun kurang-kurang nama sok. Dalamun teu kangang aing mah yang babuk euy. Ngan ari si eta loba babaturanana. Da urang lamun hiji lawan hiji mah lah aing mah teu sieun. Ane urang mah. Wani bener urang mah sok demi Allah wani urang mah kasih pendieu. Kitu cek Jang Ikin bari meureupeun leungeunna. Baelah dangu sifatna kitu si pendil mah. Ari didinyakin bener hayang ka si Imas. Kitu cek Jang Aso nanya ka sobatna. Justru eta sok urang hayang ka Bah Samri teh hayang menta asihan euy. Urang mah bener demi Allah sumpahna ge keukeuh urang mah bogoh ka si Imas. Aw eta euy ningali bujurna. Aw Gusti nu Agung mene demplon buk panjang ih panonna cureleuk. Aw urang mah kadang-kadang sok ngimpi peuting teh euy. Ngimpi mene kabayang. Urang mah sabarang mah teu ridho lamun si Imas beunang ku batur komo ku si pendil mah. Ngan anu bingung urang pan si pendil heueuh. Sarua euy hayangeun. Kitu cek Jang Ikin bari semu anu bingung. Ya lamun bogoh mah. Bro, kumaha we carana atuh bro? Tong waka nyerah gitu wae.
temongkeun kita ini laki-laki, buktikan kita ini kuat gitu cek Jang Aso. Masok moal urang mah moal nyerah demi Allah sok. Sampai di mana juga saya mah akan perjuangkan Nyi Imas. Walaupun sanajan saya lah rupa begini begitu oge. Sanajan saya memang jalma balangsak teu mode si pendil. Tapi da ari hate urang kuat mah. Jeung Nyi Imas euy. Delak-delek da sia sok ka urang. Lain urang sok. Basa panggi di pengkolan. Acrit. Asli sia. Eta pagi di pengkolan acir. Aing ngayek-yek sok. Aw. Urang teh tungkul we euy. Da tukangna ya bapana. Apa selain oge. Bapana si Mas anjing galak. Tapi urang teh euy. Untuk mawa rokok sapukus cik teh Pak ieu rokok anjir. Aduh nuhun cenah ujat. Bapak teh ku aya ngarokok tadi anjir. Eta ningali jibas imbitnya pokokna mah sok matak modar anjir, matak modar nangtung lamun nepikeun ka teu teu laksana ka si eta. Kitu cek Jang Ikin. Ayo so ngobrol mangeunah euy. Urang init kitu cek Jang Ikin. Hayu anu saterusna Jang Aso bebeja heula ka BME. Ma urang rek init rek lalajo heula. Bejakeun kasih kapa bisi nanyakeun. Bejakeun urang lalajo. Kitu cek Jang Aso. Nya sok omat lotek sok. Kitu cek BME. Nya mah kalem lah sip. Doakeun nya wing sing menang jodoh. Anu saterusna Jang Aso jeung Jang Ikin terus arindit. Harita di gang jalan wah geus rame kudu rek lalajo meningalet rek lalajo layar tancep. Da ti payeun mah mitra-mitra layar tancep teh favorit keluarga masyarakat. Ayeuna nya, tapi ayeuna ge upami nu hoyong muka kenang-kenangan mau sok ngahaja. Harita katempo ku Jang Aso jeung ku Jang Ikin. Nyi Imas keur lalajo, nyaeta rek lalajo, malahan mah di baturan ku lanceukna nyaeta lanceuk awewena anu ngaranna Teh Edah. Biasa atuh ari parawan mah dipingit dijaga diriksa bisi cacat bisi itu ieu. Tuh, sak. Tuh tingali si Imas euy jeung Teh Edah. Aduh, anjirit itu tingali. Aw. Kitu cek Jang Ikin bari nunjuk ka palebah Nyi Imas. Keur tutunjuk kitu aya nu nepak. Aya nu nepak tak-tak. Nyaeta tak-tak Jang Ikin bari nyarita. Hoi. Sikin. Rek naon si laing sia tutunjuk ka si Imas Si laing tuh nyaho. Si Imas teh euy kabogoh dewek. Si laing tong gagabah wani tunyak unyuk kawe batur. Kitu cek eta sora. Barang ret ditempo ku Jang Ikin. Si horeng eta teh si pendil. Si pendil jeung baturna. Da si pendil mah biasa sok ngabring loba baturna. Bobohan pamudana tada digle. Pok Jang Ikin nyarita. Nya wajar lah. Dil, ari tutunjuk mah urang lengoh, Nyi Imas engoh. Rarasan urang mah eueuh pantrangan euy. Eueuh aturanana jeung undang-undangna. Kecuali lamun Nyi Imas boga salaki atawa geus anu nanyaan
geus tukar cincin kakaras waktosna